Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina Plodan ayeuna masih mendar seratan dalam kesatuan Bapak Sukarsa ngeunaan panca es dina wayang golek. Panca es nyaeta silib, sindir, siloka, sasmita, simbul. Maksudna dina waktu ngawayang caritaan dalang teh kudu pepel ku panca es atawa disebut oge panca curiga. Curiga di dieu hartina kudu ati-ati dina nyarita bisi nu dicaritaanana kasindiran atawa kaisinan. Papan meureun jadi ngewaeun kadalang sanajan rumasa oge dina waktu dalang aya kahayang utamana keur kaperluan ayaga teu weleh ngagunakeun panca es. Sifat murah, sifat asih. Maksud pedar sarita wayang jadi perlambang hidup manusia nu gelar timar sapada. Harus dipimpin dengan kusilip sinir, dihalangan kusiloka sasmita, alayan dilimunan kusimul buareun zaman kiwari. Anu aya patula patalingna sareng kawajiban manusia, mirih manusia diwajibkeun tafakur, tadabbur sareng tasyakur. Margi lalampahan pawayangan teh gambaran hidup manusia nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Aya siloka panca es mangrupa lalaguan nu asalna ti basa Kawi nyaeta kawen atawa kakawen. Contona tokoh wayang Abimanyu rek ngadegeus karamana Adipati Arjuna bari sujud teh di barung ajri di dieu dalang kakawen mar kadia wong Wiswano pisan awor lan Gustina. Arti siloka ieu ngadegeus bari ajri siga nu geus wawuh da memang geus wawuh pisan geus aya di dirina ngajiwa ngahiji atawa awor jeung Gustina nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ieu kawen gambaran waktu ngalakonan salat. Nu kadua kawen gugunungan ku sebrakan gedong dhuwur. Unggelna gedong dhuwur kali samung pabulingan sepiting trim papatetan samiaura balingbing lan jeruk manis. Artina gedong dhuwur kali samun nyaeta wangunan nu gede jeung luhur tur suhunanana dua nyaeta masjid. Pagulingan sepiting trim nyaeta gambaran eueuh tempat ningtrimkeun pikir iwal di masjid. Maksudna cicing di masjid leuwih alus tibatan cicing di pamainan atawa pangaduan. Papetetan samiamura hartina pikeun umat Islam pangna barudak ngora ulang ngahambur-hambur bibit atawa patetan samemeh nikah. Supaya kuat imana kudu inget kana balingbing jeung jeruk manis. Balingbing lan jeruk manis ngandung siloka. Yen neangan balingbing bujurna 3 atawa 4 teh hese. Da lolobana mah 5. Ieu gambaran salat nu 5 waktu teh. Ari jeruk manis apan buleut jaba amis kareueut. Sanajan digepeng-gepeng ge angger buleut. Di dieu ngandung harti kudu buleut kayakinan
yen eueuh deui nu kudu disembah iwal Allah Subhanahu wa taala. Mung anjeunna nu masihan kanikmatan lahir sinareng batin anu manis di dunia tur akhirat. Nu katilu suluk Sunan Kalijaga. Ieu dipake dina waktu dalang reka mimitian kacarita atawa murwa. Contona suhrep datapi tanah anenggih wau kocapa. Kecap wau teh apan salah sahiji huruf hijaiyah Arab nu ngandung harti yen gelarna manusia terus-terusan teu aya kendatna ti Nabi Adam alaihissalam nepi ka kiamat. Nagri pudi kang eka adi dasa purwa. Ieu mah asalna tina kecap bahasa Sangskerta nu nyaritakeun karajaan. Dadi dalang saiki dalang sejati karupa esti pinaretes astagangga banyu wira tanu patra lan kalam tumiba saking bangkileng atanaok pi tan Arab ya dados aksara tigang dasa. Tigang hartina tilu, dasa hartina 10, sawiji-wijina hiye ka alif ba ta sa jim ha ho. Ieu suluk utama ayana Islam kawit ti Allah turun di tanah Arab. Sinerat patra lan kalam hartina alif Allah, ba Jibril, ta malaikat, sa manusia. Opat sifat kodrat Allah sarta pasifatan manusia nu kaluhur hawa nafsu, amarah, sawiyah, lawamah jeung mutmainah. Nyaeta nemrakeun tina kejadian awal manusia nu asalna tina aci taneuh, aci seuneu, angin, jeung aci cai. Nu kalima, suluk nu kalima ngagambarkeun datangna agama Islam ka Pulo Jawa. Contona dina kalimah pintar iki bujangga purwa inun calipung bangwetan. Lajeng ngadamel aksara kakalinya eta aksara kalidasa. Kali artina 2, dasa hartina 10. Sawiji-wijina aksara kalidasa yeka ha na ca ra ka da ta sa wa la pa da ja nya ma ga batang. Ha asal tina kecap bahasa Arab nu hartina hayun atawa hirup. Iki cacarakan hartosnipun hana caraka anu nyiptakeun ieu alam. Data sawala opat madab pada jayanga mangka harirup manusia maga batanga mangke jaganing benjang manusia bakal balik deui ka alam asalnya eta maut. Orde mengagelarakeun aksara kali kang namina aksara wianjana lan aksara wianjani. Lan aksara wianjani ku kalebet aksara wiwitan lan aksara kasar. Menahipun aksara wiwitan sakit tepin pirjada terbiar kulon di bangun tening tanah Arab yurdatus aksara tigang dasa. Menahipun aksara kasar sakawit tepin pirjada terbiar wetan di bangun tening tanah Jawa yurdatus aksara kalidasa. Menahipun sewiji-wijina aksara kalidasa yengi hana saraka data sawala pada jayanya lan maga batanga. Anawi si kebal
anak syarakat tiba ingeta data sawala tiba ingidul pada jayanya tiba ningulun lan maga patala tiba ninggalun mung sakitu pedaraan ngeunaan pancaes dina wayang golek karangan Bapak Sukarsah BA. Mugia pedaran ieu namih pangaweruh ka urang sadayana. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.